warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji sareng syukur satuluyna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu maha asih tur ulas asih. Anu parantos mamparin nikmat rahmat sareng kaselamatan kasimkuring sareng sadaya. Kukituna dina waktos ieu tiasa patepang dina kaayaan sehat walafiat. Salawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku kalawargina, para sahabatna sareng ka urang sadaya salaku umatna anu satia ngamalkeun piwulangna. Simkuring Nail Nahdiana ti kelas 11 PB1 dina kesempatan anu mulia ieu bade nyanggakeun biantara kalayan ira-irahaan kulawarga tempat dimimitian sagalana. Mugia isi ieu biantara tiasa janten pangeling sumanget sareng piwuruk pikeun simkuring pribadi sareng rerencangan sadaya. Ka anu dipihormat Bapak Ibu guru anu salawasna maparin bimbingan jeung piwulang nu taya henti-hentina sarta kasadayana rerencangan nu ku simkuring dipika cinta sareng dipika hormat. Mugia salawasna dina kaayaan bagja lahir batin. Rerencangan sadaya kaluarga teh nyaeta tempat anu munggaran pisan ngawangun jati diri abdi. Tiletik abdi ngora, abdi diajar lempang nyarita silih asih silih hampura sareng miara kabagjagaan bareng kaluarga mangrupikeun sakola kahiji tempat nu ngajarkeun tata rama, rasa tanggung jawab sareng akhlakul karimah. Kolot teh guru pangheulna nu salawasna terus maparin pangajaran sanajan henteu ngagunakeun papan tulis tapi kubagjaan jeung pangorbanana. Upami urang hayang janten jalma anu mulia nyatungtungna kedah ngamimitian ku kahadian di lingkungan kaluarga. Ngahormat ka kolot daek nurut kana piwulangna silih asa silih asih. Jeung dulur teh mangharupakeun kawajiban abdi salaku anak. Kaluarga oge salawasna aya pikeun nyanghareupan sagala kasusah jeung kabagjaan nalika abdi hasil kaluarga nu pangheulana nganterkeun syukur. Nalika abdi gagal kaluarga oge anu pangheulana nyahareupan jeung ngawatkeun. Kukituna simkuring nyimpulkeun teh kulawarga teh pondasi pangpentingna dina kahirupan. Ti kaluarga abdi diajar hirup, diajar mika nyaah jeung nyusun cita-cita pikeun kaharep. Hayu abdi sami-sami ngajaga kaharmonisan di kaluarga masing-masing sareng janten anak nu hade nu bisa nganjadikeun kolot reus jeung bagja. Kitu biantara nu kapihatur kasimkuring hapunten anu kasuhun bilih aya kecap atanapi tingkah laku nu kirang maraneh bodina basa bodina lampah. Hatur nuhun ka perhatian sareng kasabaran Bapak Ibu guru sareng sarencangan sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.